Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abi Rizky Ramadan absen 22 salahku anu macakeun Biantara. Sareng Natasha Ibinati absen 24 salahku nuliskeun naskah ieu. Langkung ti payun puji sareng syukur kasangakeun ka Gusti Nu Maha Suci ku rahmat sareng hidayah. Hidayahna urang sadaya tiasa ngempel dina tempat dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos seueur maparin elmu ka urang sadaya. Teu hilap ka kulawargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, salaku urang umatna mugia di paparinan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ngagadeg simkuring ayeuna di dieu bade medarkeun Biantara anu temana pergaulan bebas. Di zaman anu tos luar biasa canggihna, tangtu teu saalit berita anu kantos nayangkeun kumaha bahayana pergaulan rumaja, mulai tina mabok-mabokan, narkoba, hamil di luar nikah, jeung sajabana tos seueur rumaja anu kaleungitan jati dirina, seueur anu jauh tina pangawasan orang tua, sareng jauh ti agama. Teu saalit rumaja bobogohan anu tos jauh kalakuanana, sapertos rumaja bobogohan anu nyaketan zina. Ku seueur kanakalan anu geus lumangsung ku para rumaja, peran kolot diperlakukeun dina ngadidik budakna jadi leuwih hade. Teu saeutik kolot anu kurang merhatikeun budakna nu ngajadikeun eta murangkali ngarasa teu diperhatikeun anu matak milih kana jalan nu salah. Mangrupi nu kitu hayu urang sasarengan ningkatkeun diri, sangkan leuwih hade, silih elingan jeung leuwih deukeut ka Nu Maha Kawasa. Panginten sakitu nu tiasa ku abdi dugikeun, hapuntenna bilih aya sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.